Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Nu Esa anu mana masih hidayah ka urang sadayana sehingga urang tiasa kumpul di tempat ieu. Para wargi anu kusim kuring dipika hormat, dina waktos ieu abdi bade nerangkeun tema kebersihan. Nyaeta kumaha pentingna ngajaga diri urang dina hidup sehat jeung manfaat jeung kesehatan. Nu mana urang sadaya teh kedah atau wajib ngajaga lingkungan sekitar urang sareng awak nyalira yen urang sadaya tiasa ngajaga kesehatan tina segala rupi penyakitna. Kumargi kitu, urang sadaya ge kedah ningkatkeun cara pola hidup sehat kanggo payuna hirup urang sakalian dikawitan ti ayeuna. Siga anu diterangkeun dina salah sahiji hadis, innal du'afatu minal iman, anu hartosna teh kabersihan sebagian tina iman, nu mata kudu dijaga ku urang. Sebagai orang muslim anu taat ka imanan di jero hatena, tangtu urang teh kudu bersih sareng suci tina segala rupi penyakit atau najis anu nyebabkeun urang jadi teu suci. Allah Subhanahu wa taala mah resep ka anu jalmi anu merhatikeun jeung menjaga kebersihan. Bersih eta teh tina kaasup kana raga urang, diri urang sareng lingkungan di sekitar urang. Tapi kebersihan teh eta rupi-rupi macemna aya nu disebut hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Urang kedah jadi jalmi anu kaasup bersih sadayana sabab urang bersih raga tapi hatena teu bersih mah percuma mataki ti mulai ayeuna hayu urang ngabersihan segala rupi sareng ningkatkeun pola hidup sehat kanggo urang sadayana. Caket sakitu anu ku abdi bisa disampaikeun. Pihatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.